Hai Liv, apa kabar? Merang-merang di mana gitu? Seperti perempuan Ada serang baik tajal. Yosia. Jadi mata aing lagi-lagi ubuk ya. Jadi botak. Kenalkan, aku Mariam, aku dari Jakarta. Aku kesini mau cari Mas Tabroni. Kim, aku mah dia, hing. Mak punten mak. Iya bener pojok rangda. Aing mau ga. Aku aing mau ga kalangan mereka. Desya tadi goyangnya kurang pulen. Kira-kira cangkleng jasa menikah. Wah, Oleh. Puas. Oleh. stop, sandalnya dunculan dah, kamu naik naik. Ini dia bukan masuk aja. Ya Allah. Lindungi Baim ya Allah. Ya Allah lindungi Iwi ya Allah. Sia sorangan Malika. Entah jangan kelangkang. Sama saya ujur, cangkel ngada gua anak. Aing tas mupul baju hola bisi hujan. Kajian BG kahujanan mih bagi bersih. Segmenta dan terkani. Enggak sulah beracing kamu ya peri agak naik. Henteu Desya kani. Antara aing kasih rang da bule. Kumaha doh. Geus nama ge mangkat doh. Malika, Desyanya hoi masih rang da bule. Nyaho pan tina Google Map tan yuk ke dicekelan. Awas ya menyalah anak ditinggalkan ku yang di dia. Ulah gitu sana sama kope. Sana hina HP nama gak satu. Gimana? Oh deh bener nih handanya lah HP na. Bener na eta arahna sirang da bule imahna. Bener ya tulisana. Hayu ka diturang asupnya cegah apa. Iwi buka rang da bule sia. Sana tuh dibuka sogus ya deh. Iwi sia tawani ho ka aing. Lah gandeng teuing Malika kasih di borojal mah. Pedah kumas ya amarah kos kitu. Nyahona sana, aasur Kim. Tas PC sana yung sirang da bule. Oh deh, yakin. Saya mama percaya. Nasaga yung may nakalawang itu. Karisia sana anu kegeroan ang macape. Iwi bijil sia, iya ya si Malika. Maltasyanan si Iwi mamal bijiliyo ku urang. Awah maran si Iwi na di imah. Dak. Orang di siang ngegedor-gedor imah batur. Hah? Babaturan kami neangan si Iwi, Mak. Enak deh mana neangan si Iwi. Si Iwi lang da bule ek ngarebut asur Kim ti aing. Sebutnya di dia mau nengaran si Durtim iya. Dah hese ngomong yang jam lakolot mah. Kan iya jam lana. Saya kan kumaha tas utang humas hembos. Terus kan balik humas hembos eta dan kitu hi. Alah bisa menikeun dini si Iwi na padasan.
Napasna eta diatur, aromana kemana-mana, bisa disesep deui ku sia. Sembarangan, yo sia. Tajam mah gagarangan laku sieun Malika ulah kitu ka batur mah. Keur mah di daya batur pisan, kesnya diasupkeun kana sepiteng. Geus ya sana hayang maleuseuh tos ngomongin jamlah itu. Si Iwin lagi awa dah, geus bae. Da sia mah ngomongna nafasna dikeluarkeun kabeh mana leuseuh. Geus nama ge sanah balik. Malika, saya demi dia sih. Hai Lik, apa kabar? Oh Lik, aing kenal si Iwi. Aya nun deui sia sih. Loyak-loyak dengan si Iwi. Sia teh ngaonna si Iwi tas PC jeung si Surkim. Atuh geuning sia sih, ngamanyunan ka aing. Kumaha eta bibirna milai? Ulah kitu sia, kitu-kitu guys yang ngalaman bogoh ka aing. Geus kan di ieu si Iwi kan dibawa ka aing. Biun teuing, aing mah teu nyaho ieu, jangan bae ku sorangan. Bisa menikah aku sia ka dia milih di lakop tak dicocok. Tah samunikeun kelek tah. Malika mundur, eta kayak bawa aromaterapi. Oh sama daharwana. Mah dia teuing, aing mah teu peduli ieu. Ma lagi ngapain, Ma? Lagi ngabuburit. Kade mar. Mar, kamu mau kemana? Aku mau beli es buah ke Mbak Iti. Oh. Yam, kamu tahu nggak? Tadi ada yang nyamperin rumahnya Iwi perempuan. Ah, masa sih Mas? Siapa? Biasa rebutan laki. Oh, bener-bener ya itu orang gak kapok-kapok ngerebut laki-lakinya orang. Kayaknya nggak tahu itu loh si Sokun loh. Nggak tahu Sokun itu. Harus cepet-cepet dikasih tahu tuh, Mak, biar tahu rasa. Cantik gak, Mak? Cantik seperti bunga. Bunga apa, Mak? Bunga. Oh, bunga ok. Ya, aku kalah saing dong. Oh, harwana dek nage cek bunga. Oleh kade gerahala oleh. Kade ya. Oleh saya nyaho na anu dengan si Iwi, budak bitang sama ngubang sama tinggal debeg tuh sampai wenti ge. Si Wina kan di sindalik. Pan si Wina gawe dina warung siro, kana ladang, sok balik nage peuting. Saya geus pajara jeung jamanan dalek. Geus tadi jeung kembang kalapa. Geus aing ka dia. Yes, ternyata Mas Olik sudah tahu. Nanti dia cerita sama Mas Sokun. Nah, celaka. Siap-siap, Mak. Nanti telinga kita ditempelin di rumahnya Ceu Iwi. Pelangcus. Kayang mama masih ngadengekeun ge sama isuk mal kadenge ieu. Action. Geus lah saya mar percaya. Ulang. Dong, ulang siap. Action. Kalinya jam lana. Ulah deh. Eta napasna diatur. Eta nan gawe bauna ka mana-mana. Ijit alon dok mah. Kadi R. Nanti oli klik dan objek klik. Siap. Siap, Ti. Action. Hai Lik, apa kabar? Kan ka aing. Kumaha eta? Oh, bener-bener kayak itu orang. Gak kapok-kapok kerjain laki-lakinya orang. Kata. Yes, ternyata Mas Olik udah tahu. Itu begini. Yang sana, Surki. Action.